Bari moyan urang bisa ngadengekeun sora hate sorangan. Sampurasun. Di tengah sora mobil jeung motor anu ngaliwat, kadang aya sora sepi dina jero hate. Bari moyan urang bisa ngadengekeun sora hate sorangan. Dibarengan ku sora angin anu ngahiliwir anu ngandung carita. Moyan teh terapi jiwa anu teu kudu dibayar alias gratis tis. Cah wilujeng aktivitas mugi sagalana dilancarkeun dina sagala rupina. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Moyan yeuh. Orang manuk jeung sapoe nu caan, moyan teh bisa jadi waktu nu paling tenang jeung regreg. Di lembur moyan teh kabiasaan kolot tiba heula, isuk-isuk sanggeus mandi. Biasa kolot-kolot leumpah